Aduh, aing ripuh, gara-gara lockdown, aing ngamen tadi kena ini mere duit. Jadi santri, aing tekaci ngalayat acan gara-gara lockdown. Jadi Yonglek yang terkenal pas batur. Bagian terkenal aing. Lah, ripuh. Liar lalah sugan menang 1000-2000 mah ya. Tindaang. Ya em abak baca bang, nek keteng, aduh. Buat aing. Kenapa nih tak budak? Semua mabuk amat. Kenapa nak? Aduh, Budak mabuk. Wah, mabuk buat hubungnya budak masalah deh. Diuk. Janganlah dah. Gua yang kudu diubaran nih, kudu jurus aing ya. Sia. Dia pernah gua aing dia lagi pakai ngubaran ya. Berapa tahun boy ya. Aing rek mabok ya. Gua aing pakai ngubaran budak ieu ya. Iya, baris ya ya. Gua aing ngubaran mah. Udang. Sadar. Puasa sia. Kalau kikituan ngirup lain bener iya. Mabuk kucubung sia ya. ada di sini sih. Iya, tadi lu habis mabuk kucubung ya. Tadi gue lupa mabuk apaan sih. Waduh, puasa sia. Lain bener iya. Geus sadar. Si ubaran ku aing ku sempak yang geeng ieu. Geus saja ngair ayo. Lagi kituan deui sia. Gara lockdown yang meuli inek ini tak beli. Naon nih budak? Wah, ieu budak tos mabuk teh kucing digana astagfirullah puasa. Bener ieu masalah deui. Amis asem, yakin ieu tai ucing ieu mah. Pak, ieu mah jiga nama corona, Pak. Ieu mah ku tai ucing tuh. Bau lagi amis asem dia, aduh ripuh ya budak ku aing kudu diubaran ya. Ku rapper Yonglek yang budak. Cicing sia, dodoan we. Lakukan aing ieu sing sadar ieu budak. Amin. Set. Papat kulipat gerak gede gerak lumpat gerak udah gerak muno opat hakikat malaikat malipat gerak garut malikupat gerak pangan gerak Bandung beli baju barukat kadit soledat urang tegas ada lila hidup di dunia ngobar balik cari yang kau rabul bayu sawit sawit ayeun urang tegas ada lila hidup di dunia ngobar balik cari yang kau rabul bayu sawit sawit ayeun bisi kadung ayeuna ibadah urang sapoe bisingan kabur pae kabongan sapoe jeung malah saleh dia kancing mulut belajar bagi mulut baru bersibut bari karuan kanyut. Udang. Woi, bangun woi. Naon sia mabok ti ucing deui.
Iya, mah. lockdown gitu. Aduh, ampun, geus tobat-tobat aya nama sia. Milu jeung aing. Mun kieu gituan we bulan puasa sia. Geus tara robat aya nama. Udah ikut, ayo. Milu jeung aing dulu. Sini jawab dulu. Malah aku teh puasa. Naon itu budak? Mana? Itu tuh, tayangkeun coba, itu budak bukan gitu. Kunaon deui wae kade-kade mabok genyer ieu budak. Wah, ieu mah kudu dinyanyikeun lagu Roma Irama ieu. Di kita dikeun kita tah. Sugan cager ieu. Ngajalajar sedinya tah, ngajalajar tah. Jadi backing aing. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang ku tak mau sekarang sudita cager. Udah. Bangun. Jangan. Kunaon di dieu kalau cicing di dieu. Tete kunaon deui? Mabuk genjer. Mabok genjer, astagfirullahaladzim. Pan ieu teh bulan puasa meureun geus nama sadar tara robat. Geus milu jeung aing nama dah. Mararabuk we hirup teh puasa-puasa. Nama kolam. Bating ya kos. Wah, babeken sempak nyanggeyang dewa. Aduh, ampun. Ayo cingkreng teangkeun. Aduh, Nagong. Aduh, ieu budak mabok tong tolang, ieu mah jigana ieu budak. Tah eta. Tong tolang mana tah ada di lu jantung. Bener, teu salah deui, yakin ieu mah. Wah, ieu mah ku aing kudu diubaran ieu. Mana ieu sempak aing ieu? Tadi. Sia tah, akan tah. Wah, coba fokus tong tolang eta mah. Aduh, leuwih parah ieu kumaha ieu? Deui tah Orang selpetan. tong tolang eta mah. Sia, Tong tolang. kalau leuwih parah goblok teh. Aduh. Ganti coba kunaon ieu nya umbaranana wa. Coba wak urep yang lek. Yakin ku sempak nyanggeng kuat teuterak ieu kalah tambahan. Sia ripuh. Wah, ripuh ieu mah wah ya. Wah, ku rappernya ieu mah nya. Oh, ku rapper kuduna ieu mah ieu. Sia cicing haus rupiah ku aing sia. Bapak kulikat gede-gede lupa udah kena opatan ke kulikat malaikat. Gerak kadang berkebak, gerak kadang berbaju rekat, kata soledad, turun ke nilai hidup di barang kali ini saya kalau ya tapi jadi bisa dua ini baru kami mulai. Kalau yang sampai hidup
barisan timut bari ngakaruan kanyut. Ada sia. Tolong mana tolong. Ini budak sudah sadar kene wae. Kau mabok. Coba pakai lagu Roma Irama deh. Buk gitar gitu ku lagu Roma Irama. Coba kan lah. Ada nyanyikan enak mah dah lagu Roma Irama dah. Musya, backingan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Dulu aku bilang padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sadar sia. Sadar. Astagfirullahaladzim. Oh tak. Oh, nih sadar enak mah sia. Semabok tongtolang ya sia. Waduh gila. Astagfirullah puasa sia. Ulah sok ngakanan tongtolang pan eta teh matak seuseup kana yang tai kana otak sia. Ini saya nama sia tobat, ulah kieu kituan wae, milu jeung aing guru. Sia. Udah ieu mah. Ya. Belajar, baris, rapi, rapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, nama geus beres salat, aya nama urang ngararaji. Nyapa. Bisa ngararaji teu maneh? Teu bisa, Pak. Sia naon mungkul atuh ti leuleutik, kuat teu pika teu bisa ngaji kitu. Kurang obating mulungan segi pala wa. Urang lobating nyimutan heuy, wa. Urang lobating nuaran tetangkawan batur, wa. Kunaon atuh sia teh maka teu balajar. Panera wa bulan. Astagfirullahaladzim. Karasa ku sia geus jararabrog ke kolot sia mararaot teu bisa ngararaji sia, nyararesel sia.
Nggak saya nama siapa belajar ngaji tina alif-alipan. Gus, saya nama ngararaji dina alif-alipan. Saya nyawa teh yang nangtung ki huruf naon ya. Astagfirullah kuatnya huruf alif-alif acan. Nu kieu teh alif. Baca deui naon ieu? Alif. Tah nu kieu naon nyawa teh? Teu. Astagfirullah. Eta mah gambar parahu wa. Parahu ieu teh huruf ba. Oh, ba. Naon ieu? Ba. Tanu ieu naon huruf naon ieu tanu aya titik duaan ieu. Nyarawa teu? Dua. Ta ieu teh huruf ta. Naon? Ta. Ta ieu ta nu titik 3. Ayeuna naon ta? Nyawa teu? Astagfirullahaladzim sia jebrok-jebrok. Teh ra pupulus ya. Buat teu bisa ngaji-ngaji acan. Ieu teh huruf sa. Oh. Sasa. Eta mah panti masa. Huruf sa. Baca. Sa. Sadaqallahul Tay nama arenggeus. Belajar ngaji di imah. Abe maneh teh jadi jelema nu berguna bagi masa depan di dunia jeung di akhirat. Nya. Nama geus bala lubar. Eta apalkeun alif-alifan dieu nya. Arti. Geus aya bala lubar mangga. Marang paat pula mabok-mabokan wae. Kalau pate kucing jadi pakai mararabok. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya kamanfaatan dina poe ieu.